Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 5 November 2025. Masih dina suratul Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha jeung netapkeun Allah atau marentahkeun Allah. Rabbuka tegesna pangeran anjeun. Marentahkeun naon Allah ta'budu teu meunang nyembah anjeun illa iyahu kajaba ibadahna ka Gusti Allah wungkul teu meunang ibadah kanu sanes musyrik namina. Saterusna wabil walidaini jeung kadua indung bapa ka indung ka bapa ihsanan kudu berbuat baik kudu alus ka kolot mah teu meunang nganyerikeun hatena komo keur aya ayeuna dina tos teu aya lagi kedah berbuat baik ku cara ngadoakeun ka kolot nyodakoheun ka kolot dongkap ka teman dekatna jeung sajabana aya 4 perkawis. Saterusna imma ya belogona sehingga atawa ya belogona sampai kana waktuna indaka aya di sisi anjeun eta sepuh teh kibaro kaayaan kabir kaayaan lansia geus lemah geus pikun kaduana eta kolot teh anger kudu hormat sok sanajan tos pikun eta kolot teh ahaduhuma atawa di antara kaduana salah sahiji indung wungkul atawa bapa wungkul nu aya keneh kedah hormat tetep ka eta sepuh. Saterusna aukillahuma atawa duanana aya keneh indung geus kolot bapa geus renta geus lansia fala takul jeung teu meunang nyarios atawa nyarita ka sepuh lahuma kaduanana uffin atawa atawa aduh ieu kolot teh ngarepotkeun kieu geus kolot haroream teuing eta kucap teu kengeng nyarita oge teu kengeng komo deui make jeung nganyerikeun walatan harhuma jeung ulah anjeun nyentak huma ka indung bapa anjeun komo nyebut oge ulah kajaba komo deui nyentak wakul jeung kudu nyarita nyarios ka indung lahuma ka indung bapa anjeun anu duaan qaulan karima ku ucapan anu karima anu mulia lemah lembut handap asor ucapanana kudu nu sae ulah nganyerikeun kolot bisi dosa dunia jeung akhirat. Saterusna wahfid jeung kudu ngarendahkeun diri anjeun lahuma di hadapan indung bapa anjeun janaha tina jangjang anjeun. Jadi maksudna janaha teh kajeun anjeun geus jadi doktor kajeun anjeun geus jadi insinyur atau jadi jenderal sekalipun tetap kudu handap asor ka sepuh mah teu meunang nyombongkeun diri sok komo ngobrol kitu oge teu kengeng atawa nyentak sabab naon dulli minal rahmah eta teh handap asor teh minal rahmah tina rahmatna Allah. Jadi lamun urang handap asor ka sepuh bari rendah diri urang leuleuy nyarios eta teh turun rahmat Allah ka anjeun. Waqul jeung kudu ngucapkeun anjeun atawa ngadoa Robbi duh pangeran abdi arham huma paparin rahmat kaduana kasih sayang Allah kama robayani seperti sakumaha anjeunna baheula ngurus abdi sogiron miara abdi sogiron waktu kecil waktu leutik abdi baheula keur leutik abdi diurus ku indung bapa mudah-mudahan Allah sami ngurus napi masihan rahmat ka indung bapa abdi eta doa ka indung bapa. Saterusna nah make kudu ngadoa kitu kudu rendah kudu handap asor kitu sabab di dieuna dijelaskeun Rabbukum pangeran anjeun teh a'lamu maha uninga Allah bima fi nufusikum
dina naon perkara fi nufusikum anu aya dina jiwa anjeun karantos hate anjeun sagala oge Allah maha uninga. Intakunu lamun anjeun bukti solihina kalebet jama-jama anu soleh anu berbakti ka ibu bapa ibadah ka Allah teu aya pamusyrikan soleh jeung sasama saeta kasebutna jami solihina. Saterasna fa innahu mangka sanyana ari hu itu Gusti Allah kana bukti Allah li awabina kajama-jama awabin tegasna awabin teh anu resep tobat resep minta pangampura ka Allah awabin jalma anu ngadeukeutkeun diri ka Allah tukang tobat gofuron eta Allah pasti maparinan pangampura atawa pangampunan ka itu jama-jama awabina. Nah, jadi urang upami resep tobat ka Allah insyaallah Allah anu ngampunan kana dosa-dosa urang. Sakalima dua kalimah mugi aya manfaatna. Barakallahu li wa lakum sadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.